Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, sing sajelema anu iman ka Gusti Allah jeung iman kana poe akhir, pal yakul maka kudu ngucap khairon kana perkara nu hade, aul yasmut atawa repeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Wal makna wallahu wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Alhamdulillah ayeuna urang bisa kumpul ngariung deui dina hanca. Berikutna tina saberesna kamari urang nyaritakeun dina syukur, ilmu syukur, umur syukur, sehat syukur dina agama, oge syukuran tina perkara akhirat supaya peureunnan urang menang tambah-tambah keberkahan. Jadi meureunnan lamun ngamaknaan ittaqullah haqqa tuqatih teh nyata ayyaskura wala takfur, kudu syukuran araranjeun kabeh ulah jadi jalma anu kufur, inkar kana kanikmatan anu geus dipaparinkeun. Ayeuna urang paparinan nikmat panjang umur, bari sehat walafiat. Sehat we sok sanajan masih karasa ciut teh ari jeung tikoro masih kene pareureus ngan ayeuna meureunnan dikurangan we ngajina moal panjang teuing ponok lah. Ngan nikmat keneh gitu. Nikmat geuninganan sehat teh ari karasa nyut-nyutan ti isuk mula ati kamari ini karasa nyut-nyutan teh teu rineh-rineh sok sanajan ayeuna ngadar obat ngan can cager entak dinikmati geuninganan rarieu teh nikmat, rarieu teh nikmat ti korok peures teh nikmat gitu. Aya nikmat, aya nikmat. Beda teh nikmat. Make kop mah jadi ripuh. Ya, nikmat make aing mah aya nikmah, aya nikmah gitu. Tulisanana lamun make laten mah saroa we nikmat.
bila melihatkan antara nikmat jeung nikmat jauh-jauh dinikmati jeung dinikmati teh disiksa ngarasakeun. Jadi syukuran bahwa orang ayeuna masih kene bisa kumpul ngariung, panjang umur bari sehat, ngajadikeun cawis-cawis kamari dina hanca teh mah lamun ditanyakeun ayyul umru eta umur teh dipake naon gitu. Cager dipake naon gitu. Bakal ditanyakeun ngan urang ulah loba tatanya sebab urang nu bakal ditanya diinterogasi kunaon atuh urang teh digeringkeun, kunaon atuh urang teh cager wae, kunaon atuh urang teh miskin, kunaon urang mah geus tinggal narimakeun kana kadar nu geus dipastikeun. Maka wasuk batur robi'atu wasalasuna cabang iman anu nomor ka 34 nyata hifdul lisani ngaraksa kana anggahota lisan ngaraksa lidah tak bertulang jadi dibahasakeunana ayeuna ngaraksa lisan anu teu saha paling dianggap sulit sabab ayeuna meureunan mending keneh didagor ku kayu bocok bisa diubaran harita keneh make handiplas atau diperban, tapi lamun bocor kulisan lila ngubaranana ingat bae teh nyata hifdul lisan ngaraksa anggahota lisan amma tina perkara layam bagi anu terpenting. Jadi lain ulah ngobrol nu ditemenangkeun teh di dieu ngaraksana nyata lamun sakira-kira teu penting-penting amat mah teu kudu loba wangkong cenah kitu. Nyata mana teh nu biasa disebutkeun kongres, ngawangkong teu beres. Sakumaha pangandika Gusti Allah nyata ma yalfidu teu pati-pati ngomongkeun min qaulin tina omongan illa ladaihi angin eta tetep di sandinganana eta si man di deket pilihna rokibun atidun malaikat rokib jeung atid. Lamun dibadikeun teh makana rukun iman anu mutlak dina ayana nyata iman ka para malaikat. Geus puguh iman ka Gusti Allah na. Allah ngutus malaikat raqib jeung atid. Oge malaikat anu disebutkeun sebagai CCTV mereka. Malaikat pencatat nu nguntit-nguntit tiap hari na timimiti hudang nepi ka sarena. Ieu teh kadang inget kadang henteu. Urang teh keur ingat aling ngeureunana gitu, keur poho labas. Jadi posisi rokib jeung atid teh kadang eleh ku CCTV nu aya di Indomaret. Lamun begitu masuk ke Indomaret, tumasa culak cileuk, da aya video diawasi.
pada teu inget ari CCTV mah kadang diperhatikan kadang henteu, kadang bisa ayeuna terkecoh lamun ditutupan rupana make helm maka tempoeun ya. Tapi malaikat raqib atid tong sanajan ditutupan make helm dina hate karak-karak tege dicatetkeun seperti ayeuna misalkeun tadi teh arek ini ngaji di mah keneh geus dicatetkeun hiji kahadean lempang weh maka tiap lempangna dicatetkeun kahadean nepi ka nepina gek we diuk maka dituliskeun eta dina waktu dina pada harita nepi ka sabaresna disebutkeun man talabal ilmi kasut jelema nu talab ilmu maka ganjaranana eta ibarat jelema nu salat 1000 rakaatan mah alus keneh nu talab ilmu. Nah, teh dieu meureun nerapkeun ingat-ingat bahwa orang teh setiap harina diawasi. Tapi kadang sok poho mah poho keur teu kitu mah bahwa malaikat teh terus-terusan teu cara ayeuna diawasina ku mandor. Lamun ku mandor gawe pok-pik-pok nyaan mandorna eueuh nya gawe teh eureun kopi udun lamun aya pengawas gawe nyaan eueuh pengawasna ya gawena lalenyehan seperti ayeuna dikisahkeun pagaweanana setan anu dititah ku Kanjeng Nabi Sulaiman ngabangun lamun eta setan ngabangun ti mimiti subuh pek asar geus beres lamun kabongohan diancurkeun deui eta bangunan jadi teu kaur meleng ngabangun di mandoran dibangun pek asar teu geus beres mame datang kana waktu anu geus ditangtukeun nya ta magrib asar teu geus beres maka dihancurkan hari tak ini. Jadi kesempatan wasakharna syaiton jeung ditaklukkeun setan ku Nabi Sulaiman setiap ngebangun dina pada hari tamah teu waniun kudu ngahancurkeun. Karak teu beres asar geus beres ditah deui ngabangun deui. Jadi waktu istirahatna. Jadi lamun kabongohan pagawean setan teh nyata di mana memeh asar geus bareres ngabangunna dihancurkan deh. Jadi ibarat lamun gawe kulit basmah ayeuna meureunan di mana-mana di mandoran gawena teh nya begitu mandorna eueuh asar pagawean geus beres biasana sok dijejek deui supaya jang aya pagawean gitu. Lamun make aplikasi mah biasana aplikasina teh mes-mes ayeuna dihapusan, mes-mes dihapusan supaya katempo gawe gitu. Beres kan encan. Padahal mah geus tadi teh. Padahal mah make backup. Nu aslina geus teh beres. Ngan nu backupanana we aya dicocok gitu. Eta teh nyata nyandak seperti ayeuna tabiatna setan di mana dipiwarang ku Kanjeng Nabi Sulaiman ngabangun hiji bangunan lamun teu di tungguan mah sok dihancurkeun deui gitu ngabangun beres nya kabongohan hancurkeun deui sarua jeung sifat-sifat anu model kitu teh berarti keur katempelan sifatna setan anu keur nempel kana diri jelema gitu karakteristikna. Ingat bahwa keur diawasi tetap tak ieu teh tan nerapkeun ieu teh hese teu saha sab lamun keur lobaan mah ayeuna cek tuan teh man ashabuk saha batur anjeun
dina nalika keur lobaan jeung nalika keur nyorangan. Bahwa ashabu asyaiton, maka cenah dulur anjeun teh batur anjeun teh rek lobaan rek saeutikan cenderung jeung setan. Nah cenderung jeung setan lobaan sok loba ngomongkeun batur sabab aya layan. Lamun teu ngomongkeun paloba-loba dablong ngobrol ka ditu ka dieu. Lamun ngahiji jeung nutu ka ngomongkeun maka biasana beres ngomongkeun eta di mana isukan ngobrol jeung nu liana diomongkeun deui. Terus berenang saberesna tidinya bahwa Kanjeng Nabi ngawartakeun qayyimuddin ngadegna ieu agama as-salatu nyaeta ku salat wasinamul amali nyaeta ku pancegna amal al jihadu jihad wa abdulul akhlaqi jeung ari nu pangutama-utamana akhlak jalma anu Islam as-sumtu nyaeta repeh berjuang dina keur ngadegkeun salat nyaeta teu ngomongkeun atau teu ngucapkeun lapad nu lain ucapkeunana. Jadi wala dzikrul ajnabi entong ngucapkeun zikir anu sejen. Cek dina salat begitu Allahu Akbar teu meunang maca nu sejen. Mana nu meunang dibaca nyaeta sunnatna doa iftitah. Geus beres iftitah maca Al-Fatihah. Arek maca surat heug, maca ayat heug, teu maca ge wae. Langsung ayeuna ruku sujud babacaan eta we. Di mana aya nu bersin teu meunang nyebutkeun yarhamukallah. Antep we da keur salat. Di mana rewas teu meunang nyebutkeun astagfirullah. Da keur salat eta mah gitu. Kumaha mun refleks spontan gitu. Keur salat aya we kilot astagfirullah batal tuh pan wala dzikru ajnabi teu meunang zikir anu sejen lamun keur salat ruas gitu spontan gitu refleks langsung ngucapkeun astagfirullah batal ya. Itu meren ya, pakai meren ya, itu meren. Karaknya ditanya-nanya, itu meren. Kayak orang keangan. Terus, ayeuna merenan, lamun keur dibahasa kenana posisi keur salat bacaanana geus ditangtukeun mana anu jadi rukun salat, mana anu sunat abad salat, mana anu sunat salat gitu nya. Salian teu eta teu meunang ngucapkeun deui dikir-dikir anu sejen sabab engkena ngabatalkeun kana salat. Komo bari jeung sanajan sahuruf cenah. Tapi nu ngandung harti seperti ki bahasa Arab. Ki teraksa. Awas gitu lah. Batur arek liwat rek panto teh. Arek tidak gol. Awas, tah nyebutkeun kitu teh batal. Sementara astagfirullahaladzim sabaraha kalimat eta. Astagfirullah, astagfir, istighfar, Allah al-adim. Tapi pan cenah tengah aja, kan iya tak kudu diamuan teh.
ki raksa ku anjeun, awas gitu, awas kurang ki awas gitu. Batal. Jadi dina salat oge ayeuna aya nu kudu dibaca, aya anu meunang kudu, aya nu meunang gitu. Aya nu kudu mah eta rukun. Fatihah, takbir kudu, tahiyat, salam kudu. Aya nu meunang dibaca iftitah, teu dibaca meunang, baca meunang gitu. Surat dibaca meunang, teu dibaca meunang. Aya deui sunat ab'ad, sunat gaganti, ab'ad salat. Dina salat oge meureunnan kudu ngaraksa kana ucapan-ucapan. Maka salat di luar salat nyata ngaraksa ucapan anu lain ucapkeunana. Jadi tadinya amala yang bagi anu teu penting lah gitu. Asa kira-kira ngandung manfaat mah heuk wae ngobrol, nanya, silaturahmi ya. Da teu dicara. Ieu mah anu gede ku madaratna. Sabab ayeuna aya kaidah nyebutkeun salamatul insan bihifdil lisan. Salamatna jelema ku ngaraksa lisanna. Kadang omongan ayeuna kapanggihna engke jadi mamala. Ayeuna mah teu engke ngan gitu. Sehingga lamun dina omongan eta teh ayeuna mah sok dijadikeun konten, dibalikeun bareto pernah disebutna jejak digital tidak akan pernah hilang. Bareto ngomong naon aya dibalikeun deui kan ayeuna mah tah geuning ieu ucapanana. Maka orang oge sarua bareto nu pernah diucapkeun ke dibalikeun deui teh urang teh tah ucapan maneh keneh gitu. Maka bagian tina ngaraksa lisan di mana engke dihisabke lisan nu ieu mah dikunci. Maka nu nyarita adalah anggahota anu sejenna. Jadi bilisanin fasih teh lain lisan ngan sakadar lisan letah nu ieu ae amalun sholih gitu, amal-amalan nu hade. Hatta yaslaman nasu sehingga yen ngaraksa teh jadi panyalamet ka jelema. Lamun tadi dina hadis nu dicandak ku Abi Hurairah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, sing sajelema anu iman kana ka Gusti Allah jeung iman kana poe akhir, pal yakul maka kudu ngucap khairon kana perkara nu hade, aul yasmut atawa repeh. Jadi bahaya keneh anu sok cicing-cicing tapi menghanyutkan daripada anu loba gogorowokan. Semakin banyak gogorowokanana semakin kanyawan kabodohanana. Jadi ari nu cicingeun mah ting pinter ting bodoh. Teu kanyahoan, eta teh pinter apa bodoh teu nyaho da cicing. Ieu minang dicarontohan ku para ulama anu geus misti ngaraksakan lisanna lamun sakira-kira teu ngajadikeun manfaat mah tara ngobrol. Nyata merenang adek anu aya di dieu almarhum nya Angcun, adek teu ditanya mah tara ngobrol. Mama Hasan Basri kitu cenah si eta mah yang cicing we katut cenah ayeuna pernah ari tadi ajakan mudakarah oge abdi mah teu tiasa nyarios cenah. Padahal mah ilmuna luhur gitu. Ayeuna nu masih kene aya
nyata guru Mamamun Pasir eta oge jarang kudu nyarios ngobrol mah nepi ka katingali waosna ge bodas barang daharna diraksa gitu. Lamun sumringah gumujang teh katingali bodasna seperti tulang urang opan geus semu koneng kaburung-burungan dahar masih kene ngeureuyeuh udud ngeureuyeuh keneh itu mah geus diraksa daharna oge kadang saminggu 2 kali minang puasana karena barang dahar komo dina nyarita mah simkuring 3 kali sampai ke 4 kali can pernah ditanya-tanya acan kur kapangi teh kapanggil we hungkul. Nah jadi ku ngaraksa eta mah salamet tapi keluar ke sorana aya dina waktu keur beres salat subuh nyaeta mere mau idoh mere wejangan bahkan ngambek aya dina waktu keur ngambekna katamu anu teu kaharti. Jadi palyakul khairon nyaritakeun dina keur kahadean awil yasmut atawa repeh supaya salamet. Kumaha lamun ayeuna kiai ajengan awil yasmut cicing we atuh. Moal loba ngomong rek jadi ajengan teh. Jadi ustaz teh moal loba nyarita. Eta mah jadi madara cicing we teh. Eta mah kudu nyaritana. Sebab setiap anu dicaritakeunana pasti ngandung khairon kahadean. Hiji ilmu moal nyarita cenah saya mah. Da sabab arek ngaraksa we atuh meureunna ilmuna teu bisa disampaikan. Mesti we. Jadi aya waktuna nyarita aya waktuna cicing gitu nya urang ge beureunan lamun ditanya cicing pan abdi mah cenah eta bade ngaraksa ditanya teh assalamualaikum punten cicing lain deh gitu. Jadi cicing dina pada waktuna nyarita dina pada waktuna gitu. Waqala ngadauh Asy-Syafi'i Imam Syafi'i idza arada ahadukum al kalama di mana-mana karep hiji jalma kana rek ngomong fa'alaihi fa'alaihi maka mesti kasih eta jalma ayyufakkiro fi kalamihi mikir heula samemeh nyaritana mentak ayeuna dibere akal teh jang dipikirkeun naon nu rek dicaritakeun supaya ulah asal bunyi pan loba ayeuna mah yang penting tenar nya asal ngomong we arek kitu rek kieu justru ayeuna mah diteangan di mana kontroversi ngajadikeun populer nya anu akur nu hararade tara ditonton-tonton aja tapi lamun geus tolak belakang pada kitu kieu ari nu barareunna mah jarang kudu naik teh tapi ari anu palebah goreng mah da jadi picaritaeun arek eta marek kana gosip show arek kana insert arek kana infotainment laku gitu cara anu hararade itu. Komo lamun aya dina TV pengajian jiga nama saurang nu nonton 1000 nutara nya 1000 hiji saurang nu nonton 1000 henteu mending kena gantikan cenah sinetron Indosiar aku menangis hayo ngan mewek ku ngapoe teh film teh nya ngan raresep we teh nonton teh fa in doharat lamun heug dohir al maksiat al maslahatu kana eta kamaslahatan
takalam maka nyarita. Wa in sakka kumaha lamun sak ragu-ragu mang kana nyaritana lam yatakalam hatta yadhar tong waka nyarita sehingga eta bukti anu rek dicaritakeun teh maslahat atawa henteu. Lamun sakira-kira ragu diceungceum heula. Lamun dibahasakeun teh mah ieu teh pikenaheun atawa henteu. Jadi ulah asal ceplak wae komo ngageruan jelema kulakob anu henteu pantes ngageruan ku bahasa henteu pantes ayeuna tah geus anjing teh geus anjir teh geus dirobah-robah ning gaya bahasana anjir cenah. Tapi pada maksudnya mah ka mana? Teu anjing teu ka mana nya antara anjing jeung bagong jeung monyet teh eta mah leuwih hararade ngageroan teh. Anjing, ieu nyet. Marana motor make jaket ieu. Wa min kalamil hukama jeung tina cariosan para ahli makrifat mana toko pi gairi khairin pakod lagu ari ahli makrifat mah ayeuna nyebutkeun saha jelema anu cacarita pi gairi khairin dina salian nu hade pakod lagu maka eta teh laga belagu cenah gitu. Sabab ayeuna lamun aya bahasa haqqatu qatih teh ayat kuro walatan sa kudu loba dikir ninggalkeun loba poho wa man nadara fi ghairi i'tibarin jeung saha jalma anu ningali kana lain ngalap contoh pakod saha maka eta teh teman-teman nyata pohona. Jadi orang pan loba pohona deroe waman sakata lamun jelema terepeh pi gairi pikin kalayan mikir-mikir pakod laha maka eta teh ngajadikeun jelema rugi lamun teu mikiran heula cicing teu mikir gitu dina nyaritana ieu teh bakal kumaha-kumahana. Tah meureunnan seperti gambaran nyokot contoh ayeuna lauk anu teu bisa ngaraksa kana biwirna geuninganan beunang ku useup. Lamun lauk bisa ngaraksa kadang-kadang ge lauk pan imangan ieu mah ngalap contoh lamun lauk bisa ngaraksa kana biwirna atuh moal ka useup geus we atuh teangan mah upan anu puguh gitu. Tak lauk mah teu dibere pikir nu katempona upan kadaharan di dasar. Ari urang mah supaya bisa ngaraksapikeun urang salametna lain harita keneh sebenarnya mah aya nu pi salametkeun harita aya nu karasana engke nyata ngalap iktibar bahwa ngaraksa lisan memang nagih henteu gampang, tidak semudah yang diberitakan diceritakan kur bisa ngomong naungkul iya kur bisa ngomong naungkul raksa lisan kadang ayeuna nyokot contoh tong jauh-jauh jeung anak jeung pamajikan we ayeuna lamun heug ngaraksa mah urang teh bakal meureunnan repeh rapih we jeung anak teh moal kudu dar-der-dor nya kadang kasenggol saeutik pagu masih mimipina mah ayeuna nya jiga nu kumaha lamun keur jeung pamajikan ge anyar keneh mah mama nuhun kulan ka dieuna aa
bapak kadipun bapak maneh geus mulai bapak maneh nya kadipun nama geus si cungur mungkin izin wadah beda deh gitu. Eta mah tinggal ngabahasakeunana introspeksi masing-masing da sim kuring oge can puguh kur bisa nyaritakeun nu sakumaha panduan. Jadi ieu pangacaeun gitu, ngaca kana diri sim kuring ge can bisa kudu ngaraksa dina padalisan keur dina rumah tangga terus jeung na tangga jeung batur dina riungan supaya henteu aya anu karugian ku caritaan eta. Sabab di mana keur ngobrol mah aya nu narima wae, aya nu henteu. Sok sanajan eta perkara hade. Sanajan hade, kadang ditarima, kadang henteu. Wa qala al-Hakim, maka ngadauh nyata Imam Hakim, ida a'jabakal kalamu pasmut, di mana-mana aya nu ngagetkeun ngaanihkeun ka anjeun tina cacaritaan pal yasmut, maka kudu cicing. Naon nu nganehkeun teh ieu teh pibenereun atawa henteu, picilakaeun atawa henteu, maka pal yasmut, maka kudu cicing. Wa ida a'jabaka sumtu, di mana aya repeh jelema teh tadina duaan, nu tadina katempokeun ngobrol begitu datang cemplin, wah boa-boa ieu patah kalam, maka langsung ajakan ngobrol. Lamun urang tiluan jelema tong haharewosan, tiluan tong harewosan nu saurang sok jadi fitnah. Biasanya budak sok jadi heureuy ngaharewas ka baturan nu ieu. Nu ieu teh diajakan ngobrol. Eta teh jadi fitnah. Nu ieu bakal salah sangka gitu. Ieu lamun dibahasakeun deui waida a'jabaka sumtu, di mana repeh we ajengan teh ngomong-ngomong wae. Can pernah curam-caram, can pernah tutah-titah, maka aya naon ieu? Engkau ajengan Ustad, Kiai, tapi kok can pernah ngarang, can pernah nitah gitu. Maka ieu teh tanda tanya. Maka perlu ditanyakeun kunaon cicing wae. Patakalam tanyakeun kunaon gitu. Dek cicing wae. Ah sanuani atuh kaajengan kudunya teh kunaon cicing wae itu. Ya. Maka eta kembali kanu jadi jenisna, di mana cicing tanpa nitah jeung tanpa nyaram, maka jika terjadi sesuatu madaratna datang sebagai penanggung jawab. Sabab ayeuna sumtu teh soleh, cicing teh bageur, ya. Nu bageur mah ayeuna nu cicing cenah gitu. Dianggap di sekolah nu cicingan bageur cenah teh. Padahal can tentu nya nu cicingan teh ngan katalah nu cicing teh bageur. Jadi lamun di aku bageur mah cicing we. Padahal lamun di kita sasapu cicing kita pantau bageur eta teh di kita sasapu cicing, di kita gawe cicing. Ya. Jadi ada posisi waktu tertentu. Ngan dibahasakeunana lamun heug loba cacarita boga we katelah cerewed, sitoed, bawel. Ngan nu kitu mah biasana sok ayeuna loba baturna tibatan nu cicing. Ngan ayeuna lamun dina pelebah perkara anu hak teu meunang cicingeun teh. Kudu dicaritakeun ieu hak
Iya batil. Sok sanajan encan akur nyaritakna. Can misalkan sing kuring nyaritakeun can pantes, can akur jeung jelemana mah. Ngan ieu caritaan anu jadi pituduh kudu dicaritakeun sok sanajan ayeuna can akur gitu. Engkena sok aya bumerangna dah ngomong we cenah ajengan mah ngomong we kiai mah manehna ge kitu keneh. Lamun ku kiai na teu diomongkeun atuh jadi doraka sarerea. Paling tenggeus cupar kewajiban bahwa nyaritakeun perkara anu hakna kieu. Jaga di sana kudu syukuran. Nu sakumaha keur dicaritakeun ayaskuro wala takfur ayadkuro wala tansa. Maka isian cicingna nyata kudikir. Aya cicing tapi teu cicing. Kamari teh itikaf cicing tapi teu cicing eta mah. Nah itikaf teh cicing tapi lain cicing gitu. Itikaf mah cicing di jero masjid ngan lain cicing we hungkul itu. Tapi isian nyata kudikir, maca sholawat, maca Quran jeung sajabana. Begitu ayeuna su'idal khatibu alal mimbar fala tatakalam. Begitu khatibna naik kana mimbar eureun dikirna, eureun ngobrolna, eureun gegeremetanana, eureun curam-caramna, eureun fala tatakalam. Jumaah mah wayahna eta fal yasmut fala tatakalam. Wa may yatakalam sing sajelema lamun ngomong keur khutbah pakod lago. Wa man lago fala jum'atalah teu kabagian ganjaran sampurna jumaahna. Diartian gitu ya. Jadi ulah saklek wala jum'atalah maka teh jumaah eta teh atuh ya. Jadi henteu sampurna ganjaran jumaah. Nah, bikin orang mah kelasna kitu. Lamun saklek mah pala jum'atalah maka mah teu kaasukeun jumaah we. Ya. Tah, ieu bagian dina keur ngajelaskeun cabang anu nomor ka 34. Sakitu heula ya. Ke urang teruskeun deui wasubatu khamisatu wasalasuna cabang anu nomor ka 35 nyaeta hibdul parji ngaraksa parji. Parji teh rek lalaki rek awewe disebutna parji ya. Hari lalaki mah angke disebutna ayeuna zakar, hari awewe mah nyaeta parji. Dengan parji mah umum, parji teh parji lalaki, parji awewe. Jadi ngaraksa parji. Tina naon wae, tina rupa-rupa. Ya. Tina zinah mah geus puguh, wala taqrabu zinah. Tina wati. Terus tina meureunan dipaksa ngaluarkeun teh bahasana onani sampai ka kituna. Aya nu dimenangkeun aya suami ku istrina meunang eta ya eta meunang sakitu lah wallah ada pulang ieu teh sabelah tuh tina ieu deui bolong sarua dengan dicokelan we gitu teh ieu karasa nyut gitu. Seperti batuk pilek kan kahujanannya seperti ngaraksa lisan karak bisa ngomong doang udah hese kan ngomong lamun geus ngariung
apa selama ngariung jeung ibu-ibu nah lagi jeung guru apa ngariung jeung saha we tadi barudak